Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun rampes muga rahayu sagung dumadi. Salam Pancasila. Neraskeun catur anu kamari dilajengkeun di bagian kedua. Catur Semar milampah teras ngetan panginten. Sareng para putrana Cepot, Dawala, sareng Gareng. Mapahnya milampah teras kawetan. Duga kahiyangan andong kuning didinya. Semar kenging jodoh syariatna tepang sareng Resi Manumayasa ieu pamuda nuju Batara. Harita udag maung dua Semar teh ditulungan ku Resi Manumayasa dipanah janten dua putri nyatana ieu putri Pandita dikeheran di koneng atau ditikah sesuai ucapan ramana sabar tiasa mulihkeun jisimna dua putri nakam jisim manusia ya bakal dijen jodoh nikah ka Semar sareng Resi Manumayasa dinawangkeun ieu Semar ngaulah ka Resi Manumayasa tapi nuturkeun Resi Manumayasa tinggal itu jembarna turunannya eta anak Resi Manumayasa Bambang Sari Bambang Sapukrem Palasara Abiasa Pandu Dewana Arjuna terus ka handapna tina rerehan jalur Resi Manumayasa ieu ayeuna di wilayah ieu kawantanan disebut Tanah Wanayasa. Tanah Wanayasa sebudeureun Purwakarta we ieu. Daerah kolot ieu teh. Majuturkeun ayeuna anu kakantun nyaeta wilayah Gunung Sunda. Sabada perang tanding campuh Sang Hyang Punggung tabepun sareng adi-adina Antagedewa sareng Yang Ismaya di tager-ageran salma bara dinten ieu gunung meletus agung goncang ya di daratan Sunda dina sakedeung ererehna panginten ternyata ieu paku-paku gunung anu ditanam ku Sang Hyang Mongot ieu tos teu raya panginten dan yang resta raya jantan gunung teh goncang sekali dua kali duka barakali meletus sampai hampir hilang gunung Sunda kari suku-sukuna gunung bae anu muter tengah-tengahna mau rupe kawah padang kakeum ku cai ieu anu disebut wilayah pagunungan anu disebut wilayah dataran tinggi Bandung anu jadi kota Bandung ayeuna kawantar dia aya Gunung Wayang sareng Gunung Sunda. Saat saya belajar wayang cenah kudu tapa di Gunung Wayang ieu. Hulu wotana Kali Citarum. Disebut Bandung duka hartosna kumaha kula ge terang. Ibaratkeun we hatina Bandung teh kudu ngadengekeun. Kudu saleh dengekeun supaya bisa repeh rapih ieu antara contona baheula. Ieu keluarga Semar antara bapak jeung anak-anak kurang ieu teu bisa seuli Bandungan jadi parasea bisa silih asa silih asu silih asu teh urang bisa seuli Bandungan itu ngomong ieu Bandungan itu diantara tak orang Bandung mona lemes supaya bisa dibandungkeun ngeunah kamu ngabandungkeun anak kitu panginten bisa oge dina makna bendungan duka irah mulih ka bendungna nu jelas mah nu lakon nu jelas nyaeta lalakon Sangkuriang Dayang Sumbi ieu di bendungna wilayah pegunungan ieu ku Sangkuriang di antawisna ieu salakon panderi zaman pantun ajut-ajuan beberapa kali letusan duka dina barataun sampai hilang mungkin hampir hilangna Gunung Sunda sareng akar-akarna paku-pakuna tunggulna mah aya duka akar bumi nama ieu ngajadikeun tanah Pasundan jadi goncang jadi goyang
sehingga wilayah daratan kidul ieu goyang teu nyambung ka daratan kaler bumi Kalimantan sareng sajabina, teu nyambung ka daratan pakidulanana nyaeta Nusa Tempini sama Nusa Larangan ieu. Sehingga lautan sekitarnya ambles, tanah antar benua antar daratan ambles kawitna di antara bumi kidul sareng bumi Kalimantan aya sungai-sungai hungkul ambles janten lautan nyesa gunung-gunung jadi pulau-pulau ambles ieu jadi misah jadi pecah antara Malaka Kalimantan pecah, Sulawesi pecah, wong daratan disebut Pulau Dawa, Pulau Panjang ini masih aya ngagebar nyata Sumatera, Jawa sareng Bali kalituna siga naga ngagebai mung tos teu stabil berhubung tali akar-akar bumina tahu tanah Kalimantan sedang kada kidul oge ina tos sono pegat jadi tanah Pulau Dawa ieu teu stabil goyang sapada harita goyang ieu inggeungan kadang bae ngaler bae hidul kadang bae ngulon kadang bae etan saya pun paralun. Dina masa-masa ieu kahyangan anu pokoknya teh Sang Hyang Tunggal roh para kasangian sanesna atas sapuk sawala wireh masalah perebutan tempat wilayah kasangian teh ya terus terang jangan perhatian ti para karuhun kasangyangan janten diperbelehkeun diwenangkeun para putra kahyangan ge kasangyangan kangge medal ti tanah Nusantara. Jadi dia mulai medal ke tanah-tanah Hindi juga anu ke tanah India painten aya gitu sehingga kahyangan seur di mana-mana aya di kutub aya. Teh pun paralun. Ya kalau pernah cross checknya gitu lah anggaplah na impian. Di mana nu bener ieu lakon wayang ya harta kula. Ngobrol lah sareng karuhun ti India, kadewatan India. Soalnya di India aya pakambayang gitu di Jawa ya pakambayang kieu ieu nu mana nu bener ya silsilahna ada domok silsilahna. Sekolah teh geus lah tong mikiran silsilah wayang kali lieur. Nama zaman Islam kieu mah geus we. Pakai ajaran Islam nu dumuk mah nyaeta. Emang kahyangan geus disebarkeun, geus meunang nyebar di mana-mana. Sami nu di India oge kawitna mah urang tanah Jawa ieu, nu Cina sarua kawitna mah urang dieu keneh, nyelebar di mana-mana duka kahyangan di gunung, duka kahyangan di laut kula teh nyaho. Pun paraunnya ieu kula rada leuwih ngomongna, kumaha supaya ngajelaskeun. Yang si kula ngarasa leuwih luhur lain, teh pun paralun. Yang masalah ngobrol cross check jeung nu bogana gitu. Ngomong doang kula mah orang doang berenang. Saya pun ampun kalau batin eta. Iya jadi kayak yang sebar di mana-mana bumi Pulau Dawa buki goncang, naon sababna goncang. Kahiji tautan akar bumi geus pada leupas, kaduana pan apal. Lakon ngadegna alam ieu. Jadi teu sarua jeung ngalakon ieu geologi henteu, ieu dasar bumi teh. Sebenarnya mah cek ilmu ieu mah karuhun mah. Dasarna teh lumpur, acan sampurna tapi ka ayeuna. Acan sampurna margina masih perang. Hiji seuneu dua taneuh teh pun. Hiji seuneu dua cai tilu angin ieu masih parebut. Tiluanana parebut jeung taneuh, jadi taneuh teh budah. Siga lumpur anu kacampuran seuneu jadi panas tah gitu. Jadi di handapna masih kena lumpur ngagolak gitu. Lumpur panas anu geus tiis meureunnan. Sampurna hawa tiis mantak di handap ge aya gas. Da sarua angin kawin jeung taneuh, angin kawin jeung taneuh kawin jeung seuneu. Parebut jeung seuneu jadi gas. Di bahan bakar gitulah ieu teu kudu dibahas panjang-panjang. Jadi genjlong gitu. Guyat. Antukna para kahyangan di mana-mana sapuk. Kumaha lamun maku we orang
paku ulang iya baheula dirinya aya gunung Sunda orang pakukeun dia tuh gunung maneh kadinya supaya pageuh ya disetujuan ku saya ya ngaranna ge ikhtiar da buatan Gusti Allah mah teu beunang digantian ku jelema sebenarnya mah geus goyang ya goyang we geus hukumna alam kos kitu. Ikhtiar para dewata sapuk angkat petapakan Kanjeng Ibu Siti Hawa mulai di tanah Hindinya tanah Gunung Mahameru diangkat sebagai kepada dewata geus izin pindahkeun ka wilayah Gunung Sunda plak anggar we malah jomplang ka kulon teh Pulau Dawa teh goncang jadi naik kawetan anu Sumatera jadi turun. Oh teu seimbang berarti nya meureun dawuh da demuk gunung ditanam teu make akar atuh teu Bang Di tunda hungkul menjadi beban meureun dihitungna teh ulah jadi paku da saha bisa nu nyeun akar bumi moal bisa nyeun akar bumi teh utan gunung-gunung kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala moal bisa anu nyeun para dewa oge ieu buatan langsung Allah Subhanahu wa taala prosesna kumaha proses teknologi biasa diakalan diangkat deui dan anu bebetanna ieu jomplang diangkat deui jomplang deui kadang jomplang ka kulon kawetan geus kumaha diangkat deui barengung tah kumaha para dewa teh boh dewa ti India boh dewa ti urang sarua bingungna kumaha untuk ieu bakal kayak kiamat tuh paguh-puguh can waktuna kiamat geus kiamat da bumi geus goncang kudu usahakeun da panjangkeun waktuna bisa diarangkat cenah ieu mukalna kula teu ngalawan telepon diangkat teh muruluk sawareh seret diangkat kawetan nyimbangkeun dipasang muruluk jadi pegunungan Pulau Jawa cenah muruluk didinya pasang di gunung jadi Gunung Semeru pasang di wetan jadi Gunung Semeru celak didinya anggar goyang-goyang ditarik tengah-tengahna puncakna cenah disimpan beh kulon di sekitar Jogja jadi Gunung Merapi kakarak cicing secara beban meureunnya secara beban jadi lebih seimbang meureun antara tanah nu muruluk jadi pegunungan kendeng cek urang kanekes mah urang kanekes masih perhatian ke Merapi ka Semeru masih perhatian da itu tinggal karuhun marek pacarek geus sabeureut teuing tak akhirnya goncangna kitu kalau Gunung Sunda aya nama ganti Semeru atau Gunung Merapi atau wakil Gunung Sunda ganti Gunung Sunda ini hari Gunung Sunda kumanya anggar hari bagian bian taneuhna masih kene bisa wae aya peregangan aya garis-garis sesar lempeng bumi nu bahaya ya malah lebih gede kekuatanna ti batangan daripada nu di Gunung Semeru atau Merapi sebenarnya gitunya nah ti dieu lunak pelestarian alam teh jadi mun para dewa perang teh gunung ya bisa hancur nya enak mulai dewa ge nukuril lah diperangkeun nya sarua gunung ya hancur sarua mainan kiamat sami bae meureun mantak boh di India aya lalakon pindahkeun Gunung Semeru ke Pulau Jawa aya cukurang ya aya sarua bae gitu namanya gunung teh pakuna alam mantak dina puguh Sunda teh jaga kelestarian alam gunung-gunung ieu dibacakeun ti heula so pengalaman baheula kumaha ripuhna genjlong engkul arek manyangkeun bisa tapi geus dibatasi we nya dina kurun ieu ayeuna geus sarua sebenarnya mah duka tah di India genjlong teh mah dicokot hiji gunungna muar da genjlong ya kumaha gitu mah pastilah usaha manusia mal sampurna juga buatan Gusti Allah jeung emang tos di konsep ibu mah teh lami-lami bakal hancur geus disiapkeun ku Allah taala geus guna kitu da moal langgeng lain bubina lain kan kestabilan alamna neangan kestabilan anyar meureunan
itunya saya ya kalau mah bisa ngomong jadi orang Bandung kieu we cara-cara ke urang mah sakedik mulai katampi saya aya pilih seueur kaluputan kalepatan kolam minta hampura anggap beres salah kon Semar turun ka bumi ieu nya Semar turun ka bumi teh lain bumi kosong jelmaan lain geus rame jagat teh ieu kira-kira masa menjelang banjir Nabi Nuh alaihissalam itu kira-kira terus beres ieu teh goncang ieu teh nyata goncang na Gunung Sunda teh bisa mengaruhan anu paku-paku caina jagat ieu paku-paku cai kesampurna nya sarua medal cai kata mah perintah Allah kudu banjir meureunna tapi cuna ieu diantara teh paralun eta paku Gunung Sunda lepas paku bumi paku caina lepas itu panginten saminya gunung ge maku bumi maku cai sareng maku seuneu aya di jalatanna gitu wallahu alam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun